kiai-kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas iya tandingan aing kayaknya ya guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang buat jasa Abu Nawas oh make sorban itu bisa ditanya ku saha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nu sugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda oh geus kacau geus di kejaksaan ieu masih didenda ieu mah sana Abu Nawas dilawan eta sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum nu bangkawar kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh diteruskan Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut nurut ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa nu geus teu asing deui dibuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Masya Allah saat eta aya hiji raja anu sangat biadab ngaranna raja tersebut Raja Qobus cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan mimitinyana seorang geng-gengan sok menta duit jago menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung jelema sarieun kabeh mulai pemerasan terkenal ngaranna Walid lantaran anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu mere sikap dikeluarkeun kunyana naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten nyanalah jadi geng kabupaten dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduitet geus mah pasar di kota parkir dan lain sebagainya tetap kudu kunyana nu nyekelna lamun aya nu ngalawan
tampiling kunyana babaskeun paehan. Wih, Walid diberi kegagahan anu luar biasa. Naiknya ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna. Saha geng induk, ayo jeung aing. Saha geng Tanah Abang, ayo jeung aing. Saha geng Tamrin, ayo jeung aing. Saha geng Gajah Mada, ayo jeung aing. Tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh. Das. Cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja. Kagok hirup kos kieu mah. Langsung kusala gagah jasa aja nama gagah jasa. Raja keur diuk dina kursi kerajaan. Asal aya nyana bae kabeh kan sieun jo terkenal jasa gagahna. Blok ka istana. Wow, nu jaga istana cekel kunyana tampilin bebaskeun awas ya baik. Awas aing baju ye moal eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tek diangkat tampilin jak balang. Balangan haju diuk. Ye raja. Jadi nyana mah raja teh ngadadak. Jadi pilih hurayat teh mah. Teu aya pemilihan presiden, teu aya pemilihan raja. Geus pokona mah jeung sorangan bae nya mah sorangan. Geus jadi raja. Atuh bingung ya lemah ge. Geus kubur teh raja cek. Nu wani kanyana. Terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Lamun gelar Firaun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Firaun, lamun nu jadi raja na di Syria di naon gitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di gitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 0 terus. Lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3. Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti. Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teu nyahoeun sejarah. Emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana. Lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna. Kemudian pintu hek eta aya sejarahna. Tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan. Aya sejarah-sejarah. Dek kahudangkeun kesultanan silahkan. Tetapi ngabogaan kriteria 10. Emang kumaha gitu. Nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa. Silakan bae ngan moal aya kekuatan. Selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya. Emang kumaha gitu. Jeuh parang sana asal boga tu bagus bae, parang sana asal boga keturunan bae, parang sana dareul. Atuh henteu asal horeng ngebogaan kriteria arahna deuk ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin. Mentak muncul dek aya kesultanan rek bae delekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna
sa Indonesia cuma aya 5 bukuna, cuma aya 5 sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui. Ayana kuari kula nyaho ayana mun di Jakarta di saha, lamun di kitu Jawa Timur di saha, lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho. Cenah so amat aing lain so aing nyaho. Nu mantep ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deleukeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno. Anak tinggal anak. Emang Megawati teh nyaon wasiat nyaon. Ngan geus mengabaikan. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atau rumantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deleukeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal. Deleukeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya, geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia, deuk sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Perang sana. Aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba. Keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas. Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR, nu mantep di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan. Muncul siapa sih kakek-kakek itu? Ya sebetulnya siapa sih? Kadang-kadang nyana ka dieu ieu ka dieu. Cenah deh bisa aya aki-aki di dieu. Jadi kesimpulanna mah baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can orang muriang saumur-umur, boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales mak can orang. Harta Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sales banyak mah kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can orang sales mah batuk can orang batuk. Urang mah pan ieu kuari serak can cager-cager ban ieu kuari serak. Nya nama Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama. Kieu bae hese ceuk. Kieu bae wer atuh ceuk eta. Eta Firaun teh orang gering nya nama. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugna nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban can urang sama sakali. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmar su'u yaum ahima lailah wajad lebda'arub andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun.
Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa, Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah, ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa, ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun, mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna, ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna, termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis. Tah deuk nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Aya kesamaan saeutik. Ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahir nama Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil, maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun, ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Namun dipikir gue blon eta Firaun blon, panjana pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana na dipinuhan ku dukun-dukun, maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran, tur sekelilingna dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah, di lingkungan jelema nu teu nyahoan ka Allah, diais ku para dukun, diawis ku para ponggawa, diajaklah ulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb, eta kakawasan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah, di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan, jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa, pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah. Masya Allah kan. Kebenaran hari teteh di Mesir, berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania. Dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil, berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong naon? Kalong hiber. Di mana ya? Di guru di Bandung kan, Bang.
Maksudnya kalau hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Aya jelema belajar Cimande, aya guruan berarti. Mentek ulah coba-coba sia. Ka aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Atuh teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan dengan Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah wahara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantap inna minasyiri la sihra inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kangjeng Nabi. Sihir kalam bahasa akan menyihir manusia, sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabungbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar tancan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh. Kebelah dia na aya Elpi Sukayasi, kebelah dia na aya Rita, kebelah dia na aya Epi Tamala, kebelah dia na aya saha coba aing teh nyaho. Sieun nyaho. Tuh. Yang inul cek nya tuh. Emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema. Nah, eta kan pesihir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap sair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap sair Oma Irama. Diakuilah kehebatan sair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika henteu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang itu hebat. Ieu bekerja itu sairna, sair. Kebelah dieuna, wahara. Ih, mantaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu geus aya pujian nih sekelilingna, terutama India memuji terhadap sair-sairna, maksudnya terhadap sair-sairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub, ke rock ta'asub, ke country ta'asub. Lain banyak apa gitu teh. Jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyaho na tutiti bae. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyaho na ilmiah no. Aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Rhoma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi. Beh, lain lalagaan. Ketika melodi Rhoma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur. Weh, ini menyerupai The Purple. Isa kadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Rhoma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah luar biasa. Nah kabelah diana diakui dunia, kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbaburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah.
Nah ieu carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis, bahasana sangat rapih terurai, sehingga di Mekah aya pasar ukado jang naon eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke nu kolot mah wallahu alam nya kabur nyonte. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna, dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf, di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf, sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir, sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep aya pelit darepet dur-dur pet, aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah naon bereun anak tah batak bola mata inget bae inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae aya jelema pelit jasa ieu mah ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentat teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan. Panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebe ngeunah amat ieu sate be ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak tewak sia kajen kuku mae kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit ya sana pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya ge geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun dedi boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak yakin laku gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pabajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kitu deui bisa dikae wallahu alam sakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahan anak cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain baling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya
masih ngambe cek ya ditangkap didenda kajeng liwat kadinya ka imana liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wahara teh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teh menang neuleuh kudu kieu bae tah ama satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda. Ieu mandu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan ceuk pamajikanna ceuri minta tulung ke kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara. Wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula boga kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang jangan angges kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas iya tandingan aing cek dia ya guys tenang datang Abu Nawas kadinya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas oh make sorban itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat, tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nu sugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda oh geus kacau geus di kejaksaan ieu masih didenda ieu mah sana Abu Nawas dilawan eta tetapi bukan itu cek Abu Nawas urusan memandang kula geus kula mah barahan masalah sadaekna neuleuh aing cek sadaek da geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barah da kudu didenda aing nah mari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tanggal jaksa siunun ka Abu Nawas jaksa sieun udah asa wali atuh Abu Nawas mung kumaha gitu Abu Nawas eta wali berharisma nyana jadi lelecehan sodah di lembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan embung memulyaan embung lamun di ngariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu al alim al allama Kiai Haji Supendi hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate
Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan namun nyanan liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus cek abunawas kumaha jaksa betul hukum yang terjadi seperti itu sebab itu adalah termasuk gosok. Boy hebat atuh ya oke guys ditanya ya nu bersangkutan boga sia 100 dinar tentu mama kan boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu tenang aya di mama anu bakal mangmayarkeun 100 keluar hitung jaksa dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar ada kan dia kan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh kaula dek bayar mangmayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mangmayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan ka nu sugih nu pelit teh maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur breng geus beres dikumpulkeun deui kadenge eta duit kadenge nah eta lah bayaran maneh lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang nah didenda 100 dinar duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur kadenge kan eta lah bayaranana selesai permasalahan eta jaksa gide bener atuh bulawas dilawan balik sia balik awas jaksa lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya tidak cenah udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar yes bagus tinggal nu sugih bae bener oge sajenanya nyana ngambean aing ngadenge geus beres aing dongeng Firaun teh jadi ya Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria Syam ti Turki Yaman Yordania termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana ndek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah anti agama anti syariat bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa boga ilmu tanpa guru boga kagagahan tanpa guru jagona luar biasa terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti asli urang Mesir Kiptiyah Kipti
sedengkeun ieu mah urang Bani Israil dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Firaun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israil aya anu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka raja Firaun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israil teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israil. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa, Tuan enon kula sekedar lapor cakna kumaha kami orang Bani Israil dikucilkeun, ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun-eureun, bali dijamu mah rada kurang, haju ka dituna tita sujud sementara teh kulakan iman ka Allah cak. Ribasa Kanjeng Nabi Musa, saha nu ngahinana tuh cenah jelema nu itu tangkeun ku Kanjeng Nabi Musa kada sia ngahina ka ieu lain ngahina nyana kan orang Bani Israil lain penduduk Mesir kada sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae ce cakang jeung Musa naonan dieu peureup sapae sakali doang nyahokeun nyahoan teh gagahna Kanjeng Nabi Musa. Beuh, urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hamim ain sin qaf hamim ain sungus ngabudah-budah. Po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing. Mun dibaca ayat eta pentingna sakitu katu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu, aya batu gede dirinya teunden di luhur, lamun urang geus beres kawirid eta batu ditinju ku urang jai, lamun henteu ajur can jadi berarti. Al-Qur'an lain lalagaan. Urang ngawirid pelet bae awewe kuat ka mama samping atuh. Lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet. Masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri. Batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu hada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara raaitum asal lina kudu ditendetkeun, lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fok sarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha numentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan. Aya catatan anak boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dieu. Bung Karno saat eta di mana dengan siapa, saat eta di mana dengan siapa, aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatan anak. Mayoritas jeung kiai lamun nyanang tadi nasihatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasihatan ke maju terus. Adimis salat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا
بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى من عربي ومن عجمي الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع